degekeun ku sararia koploknya ieu keur kolot nu baroga budaknya ieu cik atuh euy dari dik teh nu alus tegas goblok ka budak teh ieu mah kumaha atuh da kolot sieun ku anak anjing sia mah mun ku aing mah paehan we boga anak ngalawan mah anjing nu mata kieu cik aing jadi kolot teh kudu tegas ka anak teh lamun perlu kasar-kasar teh jadi masalah nu asal anak urang teh aya sopan santun dideuleu-deuleu ku aing anjing ayeuna barudak teh ngalalawan ka kolot ka guru ngalalawan anjing teu sirikna rek ngajak gelut jeung guru ge goblok geus teh akibat naon eta teh akibat sia jadi kolot teh bisa ngajaran anak nu teu tegas anjing cik ayeuna mah cing tararegas atuh ieu mah ya hayang jadi anak balalenar sia mah tapi ngadidik teu becus anjing rek ti mana atuh. Kumaha ieu bangsa rek maju goblok ieu mah budak ge geus ngararawan ka kolot teh eta kolotna goblok teu bisa ngadidik anjing teh matak mun jadi kolot teh kudu ngopi heula tah nya jadi aya tegas gitu mun tos ngopi mah tegas jadi jelema mah tegas atuh ieu mah ku anak eleh anjing sia mah teu baraleg da geus bebeja we majarkeun teh oh guru lah anu salah anjing sia kolot nu goblok sia teh teu bisa ngajaran budak anjing teu baraleg hirup teh anjing ngopi.